warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjing anak-anak kelas 1 yang soleh soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Sunda. Nah, beberapa minggu yang lalu kan anak sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh. Nah, sekarang minggu ini kita akan melanjutkan bagaimana cara merawat tubuh. Allah sudah memberikan anggota tubuh kepada kita dan kita harus menjaganya, harus merawatnya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat anggota tubuh? Yang pertama, bahasa Sunda ya, muka hiji nyaeta ibak. Nah, ibak teh sadinten 2 kali. Enjing sareng sonten. Nu kadua kuramas. Tah, rambut kedah dikuramas. Rambut teh bagian tina mastaka. Eta kedah sering dikuramas. Pilih aya kotoran, atanapi debu, eta kedah sering dikuramas. Anu katilu. Nah, eta ngosok waos. Minimal anak-anak ngosok waosna 2 kali. Saentos sarapan sareng saacan kulem. Terang kulem teh bobo. Nah, ayeuna anu ka opat. Naon nu ka opat? Wawasuh panangan. Nah, kedah sering pami anak-anak atau di luar tong hilap wawasuh panangan nage sabun bade tuang bade emam kedah wawasuh panangan. Terus anu ka 5. Nah, nu ka 5 biasana anak-anak teh sok rada hilap nya eta motong kuku. Tong hilap kukuna kedah dipotong, tong sampaikan ka kukuna paranjang. Nah, ieu kalima cara kanggo ngarawat tubuh janten tubuh kita teh sehat, bersih. Insyaallah anak-anak upami tubuhna sehat, awakna sehat, kegiatan anu anak-anak dilakukan pasti bakalan lebih sae deui moal aya gangguan. Ieu cara merawat tubuh tinu bahasa Sunda. Hatur nuhun.